tos lami ayeuna saha nikah ka anu ti Cidulang. Alhamdulillah atos nuhun aya kinten-kinten kirang langkung da aya meureun 2,5 kg mah gitu. Mohon. Upami ayeuna saha padamelan kana naon? Abdi Mohon. da sanes didamelan ku abdi, abdi mah Oh. meser deui. Oh kitu. Nuhun. Kenging meser ti dituna gitu sanes didamelan ku abdi gitu mohon. Abdi teh kalarasan bade ngical batu kali ieu teh. Kali sabaraha? Kali 5. Kali 5. 5 kali 5 25 lah. 25 mohon. 25 upami dibantuin 5 janten sabaraha atuh eta? Teu teh anu ngabantun. Oh, Teh anu ngabantun. teh anu butuheun mah teh. Pantes. Mangga we teh abdi teh bantu teh anu butuheun. Kan kalarasan aya wargi ieu teh anu bade ngical saur. Abdi ge gaduh wargi mah seueur alhamdulillah gitu. Teu kirang-kirang wargi mah abdi ge. Sadaya kadang-kadang nu sanes wargi ngaku wargi gitu keur loba duit mah abdina gitu. Oh, janten aya ayeuna mah sistemna teh upami gaduh artos pangintennya. Seueur jalmi anu ngaku wargi gitu. Sanes kitu, janten kieu nya. Pami urang barang tuang teh kan gitunya. Sanes nuangan barang sanes gitu. Janten kitu teh bae lah.